sahwan barina poho. Summa tadakaro tuluy ingat jalma payak kudu mangka diuk jalma wujuban barina wajib. Summa yakumu tuluy nangtung deui jalma li ziyadati pikeun nambahan. Maksudna niat teh 2 rakaat. Niatna 2 rakaat, kari-kari nangtung kana rakaat katilu mangka wajib diuk deui. Summa yakumu li ziyadati tuluy nangtung deui pikeun nambahan pancek tadi geus niat 2 rakaat salat rek ditambahan jadi 4. Daya niat open niat 2 rakaat nangtungna karena poho. Lain ngahaja nangtungna karena poho. Poho nangtung kana rakaat katilu maka diuk heula kakarek nangtung deui ngahaja paneta mah. Pancek tadi mun ngahaja ketika niat 2 rakaat meunang empek ngahaja ditambahan jadi 4 rakaat dina salat sunat mah. Gitu. Da ieu mah nangtung deuna teh tengah jam nangtung